wali asup ke hiji daerah nyana kakara kadinya nyana ngambe di dia aya wali cek nyana ngan teu bisa ngomong nya teu meunang ngomong kaambe ku nyana kaambeun ku irung batinna aya wali kau mantak nyana nyahueun oh di dia aya makam wali nu geus maot ku nyana katebak geus maot aya wali jadi makam wali kajahoan ku nyana amprok irung nyana jeung wali. Kok bisa gitu sih ya? Nya teh jamu. Kok bisa gitu sih? Keke coba supaya hayang datang ka dinya kumaha? Ya gampang. Hayang nyahokos kitu teh gampang. Coba cenah jelaskeun kieu heulana. Lalauna mun hayang nyaho babari sebenarnya itu termasuk ese itu babari jasa urang kuari diuk merenung deuleu ku urang kemewahan dunia deuleu ku urang dunia tapakuran ku urang dunia cet teh orang barang neuleuh Innova nya Innova resa naiklah Fortuner lah naik resa luhur teh cenah kieu tah mah teu kabeuli sekupi atuh sekupi turun tanazul turun resep aman neuleuh sapeda resep neuleuh motor resep neuleuh mobil resep neuleuh nu geulis resep neuleuh hotel resep neuleuh imah resep atuh kabehan kos kitu mah kabehan berarti eta halayak rame kos kitu tapakura dunia kurang tapakura mun hayang ceuli urang ngadenge suara wali mata urang neuleuh wali hate urang ngahiji jeung wali tapakuran dunia baheula dunia mulai orang kakang jeung rasul jakang jeung rasul mah ditawaran gunung Uhud jadi emas sakitu gejang perang embung berarti tersepin karena dunia hiji kedua ketika kangjeng Rasul maut ku embung-embungna kana dunia ngan aya kacang doang sabelah ditinggal dahareun embung jasa kana dunia j aya aing ko resep abad kana dua kanjeng Rasul mah teu resepeun kana dunia jauh amat perbedaan aing jeung Rasul jauh amatnya luhur teuing kanjeng Rasul mah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mun dikira-kira lauzina imanu Abu Bakrin lamun ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sorangan dicecepeh anu hiji deui urang kabehan masih kade beuratan iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kakayaanana luar biasa sebab Abu Bakar Siddiq mah sudager pedagang tapi kok hebat amat teliti ku urang horeng Abu Bakar Siddiq mah teu resepeun kana dunia urusan dagang urusan kasab kabelah dieuna dipake berjuang namun dibutuhkan ku kanjeng Rasul yang berjuang langsung ditangkes ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika memohon kanjeng Nabi saha anu geus pangheulana sedekah dina poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq saha anu geus menyantuni yatim piatu poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq saha anu geus berkorban jeung demi kepentingan agama ngacung Abu Bakar Siddiq setiap kanjeng Nabi nanya urusan dunia ngacung Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditanya si Abu Bakar Siddiq kok bisa kos kitu sih geus teu resep kana dunia bandingkeun diri urang jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq jauh amat bandingkeun deui jeung para wali-wali nu kabelah dieuna
Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ghazali, terus kabelah dieuna para guru-guru urang kabeh nu diangkat jadi wali, baik wali abdal, nukoba, nujaba, uropa, al-soib, komo jadi wali kutub mah, mukhtar jadi imaman jadi kutub, kabeh anti dunia. Jayai gersep amat kasekupinya. Kumaha sih? Atuh ai kitu mah berarti aya cara ye. Supaya ulah resep kana dunia ye kajen kukumaha ge aya cara, jadi paksa-paksakeun ge ulah kena resep kana dunia hese bae. Tentu aya metode, aya kefiat, aya cara, neangan urang carana tentulah ka jelema anu geus teu resepen dunia. Urang lamun nanyakeun soal urang ulah resep kana dunia, nanyakeunna ka DPR moal kapanggih datang ka modar moal kapanggih bae, nanyakeun ka DPR moal kapanggih daek modar bae geus sasian nu modar lain moal kapanggih. Nanyakeun urang ka pamarentah, tanyakeun ku urang ka pamarentah ieu supaya ulah resep kana dunia kumaha ieu hate ieu moal kapanggih datang ka IIRA ge moal. Nanyakeun ka lurah moal, nanyakeun ka camat supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih. Nanyakeun ka bupati, nanyakeun ka gubernur moal kapanggih, nanyakeun ka presiden supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih. Moal kapanggih. Nanyakeunna ka sahanya kamui. Coba kamui tanyakeun. Ya ieu teh Majelis Ulama Indonesia. Hebat jasa predikatna. Coba urang guguru kanyana supaya urang resepen kana dunia, pugunya na cicing didinya ge hayang gaji. Moal kapanggih, moal kajian kukumaha ge. Coba urang tanyakeun ka nu boga yayasan, sugan kapanggih ye pondok pesantren nu boga yayasan, coba kiaina urang tanyakeun supaya ulah resep kana dunia, coba kumaha moal kapanggih. Sebabnya nu mantak nyeun yayasan ge hayang supaya kabeuli apansa. Kamana atuh neanganana? Coba ke tukang sol, nu mantaknya ngesol ge hayang dunia, ngan didinya bae ge nama kasabna. Kamana tuh ka tukang hordeng atuh sarua bae. Kamana neanganana ieu atuh ieu supaya ulah resep dunia. Ulah resep dunia kamana neanganana? Teangan kurang. Ja Kangjeng Nabi teresepen dunia, Sina Abu Bakar, Sina Umar, Sina Utsman, Sina Ali, reng-renganana teresepen kana dunia. Kemudian di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, Syekh Junaidil Baghdadi, Syekh Sirisi, Syekh Marupil Kursi terus teresepen kana dunia. Kabelah dieuna wali-wali sangat teresepen kana dunia. Moal diangkat jadi walinya na lamun resepen kana dunia. Haji urang teh hayang nurutan eta teh abe aambean urang teh bisa ngambe aambean wali. Dedengean urang supaya ngadenge dedengean wali. Dedeulean urang supaya kadeuleu wali teh kumaha. Sebab lu kadele ku urang mah kuari dedeulean nu halayak rame. Nah, teangan heula atuh guruna nu bisa ngabalikeun fakta. Nu biasana perwatekan mata neuleuh kana nu indah-indah supaya dibalikeun tak melalui guru nu teu indah tersa. Supaya memceli nu biasa diwatekeun ngadenge nu merdu-merdu ngeunah kuari dibalikeun fakta teresep gadenge nu merdu-merdu. Barang dahar nu biasana lazat jeung ngeunah nu diwatekeun kana leta kuari mah saaya-aya di luar kalazatan jeung nu ngeunah. Teangan coba guruna tek bae kapang ya Habib Roza. Bang ngarokok bae. Tak akur di makos kieu lain guru di makos kieu gue lain terberes udah digantung di makos kieu tengah pagi hayang ulah resep kana dunia teh aya cara unggal kitab tasawuf kabeh nyaritakeun kudu anti dunia tapi praktekna ihya hikam tapi tetep bae sebae tetep diaji bae hikam malah hikam teh dikembangkeun supaya jelema teh udunan kajana
kuari menyieun kiai ge pasaran hikam bayar seorang 500.000 pan tolol anu diajina hikam dipasarkeun bulan puasa kudu mayar 500.000 tojaiyah antara hikam jeung mayar henteu kumaha coba dipasarkeun ihya mulai Rajab berwa puasa 4 jilid tamat bayar 20 dibayar gitu 2 juta mayar tojaiyah jeung ihya kamana tuh neangan guru nai hese neangan guru supaya anti dunia sebab lukas kitu bah henteu aya di pamflet henteu aya di TV henteu aya di iklan teu bisa diiklankeun lukas kitu nu mantak kuari aya di Jawa Timur bebeja siapa yang mau daftar kenapa nih ada guru hakikat katanya nih seorang bayar 1 juta degung ke dabak ke jelema nagos gitu banyak guru hakikat bebeja ayo di Jawa Timur kan dia datang kiai mau berguru hakikat di mana nih mantep nih ada di Jawa Timur siapa kiainya si Anu katanya kiai terus caranya gimana bayar 1 juta isi aing mendingan nampilingnya apa mendingan itu itu beres orang Jawa Timur aya be aduh Masya Allah tah kacaritakeun ba guru hakikat mah hese ngan andai kata kapanggih kuari andai kata kapanggih pasti diberi cara atuh anjeun kuari mah kudu nginget-nginget heula bae ka jelema nu teu reseupeun dunia ingetan anjeun ka dinya bae heula pasti kitu tah cak guru per hari anjeun eta napakuran inget bae heula inget ka jelema-jelema anu teu reseupeun dunia inget bae heula mulai inget ti guru ente guru nu pertama guru kedua guru nu ahli Allah anu teu ingeteun kana dunia sok baca bacaan silsilahna eta jelema anti dunia baca Fatihah renungkeun sok ngarenung heula direnung urang di titahna kakarak sakitu doang merenungkeun jelema-jelema anu teu resep dunia bae heula ngarenung moal bisa sekaligus moal guguru kos kitu merenung heula ingatan urang teh ka jelema-jelema nu teu reseupeun dunia mulai ti guru urang nyaho kana teresepna dunia lantaran dibere nyaho jelema nu teresep dunia teh cuek terhadap dunia urusan dunia nak boga jeung teu boga lain urusannya nak urusan Allah tama tapi urusan teresep jeung resepna urusan jana mulai tek naik kaluhur ieulah jelema-jelema nu diangkat ku Allah jadi wali jelema-jelema nu geus leupas pikiranna tina dunia teu aya ta'alluq kana dunia nah kurang diingat mulai kaluhur naik oh eta ahli Allah nu mantaknya na bisa itu diangkat jadi wali ge lantaran manehanana leupas tina dunia si eta guru nu eta terus ujung-ujungna ka Gusti ka Kangjeng Nabi ujung-ujungna ka Gusti Allah begitu dijieun ieu dunia na mulai harita Allah teu pernah melirik kana dunia jang nyoba ka manusia diasupkeun ka jero hate okos kitunya dunia tetep encan keneh bae ngan geus aya ner-neran lantaran urang teh kuari manginget-inget jelema nu teresep dunia per hari beurang peuting teh eta bae nu diinget teh jelema-jelema nu teresepen kana dunia dongeng-dongengna ku urang teh terus bae carita-carita anana terus bae ku urang diamati dipahami aya engke tepa horenganan lain kudis bae nu tepa lain kurap bae nu tepa horenganan lain ta eta kos kitu ge tepa urang kuari nya hiji jeung DPR bakal katepaan bahasa-bahasa DPR jeung taktik-taktik cari-cari uang di dalam ka DPR-an bakal nyaho
urang babarengan jeung ahli ekonomi engke setik-setik urang kebawa ku perekonomian urang babarengan jeung pemerintah setik-setik kaismean katepaan mulai urang kuari neangan jelema nu apik neangan urang kudu jalan nu apik anu apik bangonna teh embungeun kana dunia lantaran nuku urang dibabaca unggal poe direnung ku urang unggal poe ieu jelema-jelema anu tersepen kana dunia berarti urang teh resep mulai ye ka jelema ka kiai ka ustad ka tokoh ka sanu tersepen kana dunia urusan boga lain deui urusana tersep ulah aya taluk kitu bae heula terus sapoe mungkin make naon gitu jangka waktu nu panjang lain bulanan ya tiap tahunan dibere modalna zikir dibere modalna zikir briefing deui jeung guru mulai guari didongengkeun Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi teh didatangan ku nini na mending mun geulis mah jore eueuh kan nini nu geulis eueuh aya hiji lah mal bejakeun tapi ieu mah jore nini umurna bangsa 100 tahun jabongkok neuleus susu geus lambeng neuleuh mata cileuhan bae caian bae sungutna geus ngacai bae huntu geus eueuh hiji-hiji aca ceuli geus kaluar kulit geus kos kitu sakilang ku urang dimodif dipakaian shadow misalnya nini pakaian wadah ku urang gincu rapi urang geuleuh nini kos kitu lain resep asana ieu mah kuntilanak kajen ti nini teh tah ini kapanggih ku Kangjeng Nabi nanya Kangjeng Nabi ke malaikat Jibril man ya saya dunia oh gambaranana kos kitu nini joben jore lamun urang geus bisa neuleuh dunia kos neuleuh nini saha nu hayang ka dunia nini jore culean nyaos ya cule lehoan culean cileuhan kemudian atuh ayeuna mereuhakan bae batuk teu eureun-eureun geus bongkok aduh nini kos kitu pasarkeun coba saha nu hayang ka model kos kitu moal aya kadeleuna ku Kangjeng Nabi teh dunia teh nini tapi begitu kadele ku nu sejen ternyata horenganan dunia teh kadeleuna awewe anu geulis ya begitu Kangjeng Nabi ningali deui eta awewe ku geulis-geulis teuing masyaallah matana bureuleuh ceulina rancung wih pipina ge pohar aja sanga daun seureuh ya Allah bibirna ku berem-berem teh ya Allah Gusti semampai ieu na mararcut jasa Gusti mun pake nari teh kadeuleuan gulak-gilekna eta naon eta geulis amat si awewe eta dunia oh dunianya aya dua jadi hiji kadeleuna dunia teh nini piijideun nomor kadua kadeleuna kos panganten piresepeun tinggal kembali ke diri urang kuari neuleuh kada dunia teh apa kos nini apa kos panganten seluruh wali neuleuh kana dunia percis kos nini wa kulul muluk seluruh raja neuleuh kana dunia kal arus seperti kos panganten wali neuleuh dunia kos nini teu hayangeun nya nama raja pemerintah kabeh neuleuh ka dunia percis kos panganten nu matak padesak-desak pamarentah mah raja mah kabeh neuleuh na dunia sebab kos panganten
wali ijid gajauhan tina dunia lantaran kadelena kos nini balikin deui ka awak kurang ai awak kurang neule dunia kos panganten apa kos nini mulai ta asana panganten asana panganten ya lu mantak berani ngeridit lantaran kadelena kos panganten berani dina gitu langit biru lantaran kadelena kos panganten berani muka warung tengah peting lantaran kaderna kos panganten berani nipu lantaran kaderna kos panganten berani ngabohong lantaran kaderna kos panganten berani ninggalkan salat ninggalkan ibadah demi dunia lantaran kaderna kos panganten